Pembahasan bab munasakhoh. Ieu munasakhoh teh udah lamun cek bahasa urang mah bab persalinan. Tapi lain persalinan ngajuru, persalinan dina bab waris. Cek bahasa gaul mah silih salin. Lamun teh mah ayeuna aya jalma atawa indung atawa bapa maot, maka saena mah ieu harta tirkah mayitna teh kedah buru-buru dibagikeun. Samodel 40 poe sanggeus pupus atanapi 100 poe sanggeus pupus, buru-buru geura bagikeun. Naon sababna? Da cenah sok aya masih keneh aya saurang deui can maot. Ih, pan dina bab ayeuna waris mah benten deui. Lamun ayeuna diengke-engke